Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Talaga Angker bagian kalima. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sateacana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda, insyaallah Abah bakal terus nyarengan para mitra setia di mana wae ayana. Atur nuhun kana pangrojongna. Para mitra sadayana mangga ulah nyangkolong ting kana waktos dongeng anu katunda urang teraskeun. Ku kituna mangga kadulur Abah sadayana uli jeung ngabandungan dugi ka rengsena. Para mitra sadayana dongeng anu katunda dugi ka nalika nyaeta damar nerangkeun yen anto tilalep di talaga. Atuh maya ngadenge kitu ngarasa reuwas pok maya nyarita. Anu bener Kang, nasi anto teh tilalep apa bobodohan Kang teh itu? Cik maya. Ari damar ngajawab, bener Mai, Akang teu bisa nulungan. Sempet ku Akang tadi tarik ukur benang calanana we Mai. Tuh calanana oge dibawa ku Akang disangkutkeun dina paku. Cik damar bari nuduhkeun calana si Anto anu disangkutkeun dina paku. Geus puguh kitu mah maya bari jeung sukuna leuleus oge maksakeun ceg kana calana Anto tuluy dibawa kaluar. Di luar kasampak sari keur diuk dina bale. Ningali maya kaluar, sari curing hak tuluy nangtung pok nyarita. Kumaha teh? Kamana cina Kang Anto teh? Cik sari tumanya pinuh ku harepan. Ari maya teu buru-buru ngajawab kusabab manehna oge bingung kudu kumaha ngabejakeunana. Nempo maya teu ngajawab, sari tambah panasaran. Nah teteh teh cicing wae atuh. Ngomong atuh teh, kamana Kang Anto teh? Ningali sari kitu maya ngadeukeutan, geus deukeut gabrug sari teh ditangkep ku maya. Bari diusapan. Sar, hampura tetehnya. Sari sing sabar, sari sing kuat kana naon tumibaka sari kasalaki sari. Ngadenge kitu sari bingung, tuluy sari teh ngaleupaskeun tangkeupanana. Bari pok nyarita. Maksud teteh kumaha ieu teh? Maksud teteh teh naon? Sari mah teu paham. Teu paham sari mah teh. Caritakeun we atuh teh. Cik sari bari neuteup seukeut ka maya. Ari maya puguh bingung nyaritana. Tapi lila-lila maya sadar, ieu perkara teh kudu ditepikeun. Geus kitu mah pok maya teh nyarita ku sora anu dumareuda. Sari geulis sing tabahnya kana kenyataan ieu. Anto teh salaki maneh teh cekang damar ti buru atuh naha atuh teh? Kamana Kang Anto teh? Anto teh cek salaki teteh teh ti telem di talaga. Tah ieu calanana. Ieu nu katulungan teh ngan ukur calana kitu taneng geulis sing sabarnya.
Ngadenge keterangan kitu sari molohok awakna kaku titingalianana ranyai tungtungna awakna ngadayagdag ka tukang matana molotot untung maya rikat nangkep awak sari tuluy maya teh nyata gegeroan ka salakin. Kang Damar tulungan ieu sari Kang Damar, si sari tulungan kan. Ngadenge kitu Damar nuker ku kerudung deui morejak tuluy lumpat keluar kasampak maya keur nangkep nyaeta si sari anu teu sadar diri. Geus kitu mah karuak we si sari teh ku si Damar teh engku maya dipayang dibawa ka tengah imah tuluy dikedengkeun dina samak. Canggeus kitu maya nyokot hiid jeung minyak angin tuluy dioleskeun kana irungna kana irung si sari. Tuluy si sari teh digeberan aya meureunna kana 10 menitan mah si sari teu sadarna teh. Tapi lila-lila sari sadar matana rurut reret semu bingung tuluy ngareret ka maya pok nyarita. Teh ieu di mana teh? Ieu di imah teteh Sar, tenangkeun hate manehnya. Tenangkeun sari geulis, tenangkeun hate maneh. Sari ngan ukur unggek can sadar kana masalah. Tuluy sari teh diinuman ku maya. Sanggeus nginum jigana sari teh pulih deui ingetanana. Tuluy ngomong, "Teh, Kang Anto di mana teh? Sari rek ka talaga ah, teh." Cik sari bari nguniang tuluy ti buburanjat maksudna rek indit ka talaga. Tapi sari langsung ditangkep ku maya bari dilelemu. Ulah sari geulis, ulah ka ditu. Lepaskeun teh, lepaskeun Kang Anto butuh ditulungan. Kang Anto, uih Kang. Cek sari bari peperjalan tina tangkepan maya. Tapi ku maya teh dibere lepas, tungtungna sari teh leuleuh sorangan. Bari tetep sumagruk nyebut-nyebut ngaran Anto. Kang Anto, tong ninggalkeun sari Kang. Sari jeung saha? Akang panjanji ka sari rek maturan mun sari ngalahirkeun. Akang kudu aya. Akang tong ninggalkeun sari. Teh ka mana Kang Anto teh? Sari adi teteh sing sabar geulis. Masih keneh aya teteh di dieu. Sing sabar geulisnya. Cik maya maksudna ngalelemu hate sari. Sok padahal manehna sorangan oge teu kuat ningalina. Ku nyelek-nyelekna kasedih. Sari ngarandapan leupas ti alam kasadaranana. Harita anu karasaku sari teh manehna keur leumpang nuju ka talaga. Sari leumpang gagancangan. Barang sorog ka talaga sari gegeroan ka salakina. Kang Anto balik Kang. Balik Kang Anto. Cik sari gegeroan di sisi talaga. Heuleut 5 menit di tengah talaga katempo. Sai talaga teh ngagolak rongkah pisan. Dibarengan ku angin anu ngegelebus. Nepikeun ka buuk sari teh ririaban. Teu kungsi lila katempo ku sari. Aya anu timbul. Barang disidik-sidik hiji kareta kancana nu ditarik ku kuda beureum 4. Di jero kareta katingali hiji awewe. Diuk di baturan ku hiji lalaki anu teu aya lian eta lalaki teh nyaeta Anto salakina. Ari satukangan eta kareta ngalut para ponggawa jerangkung badag. Aya kana 14 urangna. Tuluy eta kareta teh maju ngadeketan ka sari. Ari sari ukur colohok. Sorog eta kareta teh anjog ka hareupeun sari. Pas hareupeun sari teh nyaeta Anto. Atuh gorowok sari teh ngagorowok ka salakina.
Kang Anto turun Kang, ulah cicing wae di dinya Kang. Balik Kang. Balik Kang, Sari jeung saha Kang. Cik Sari bari gugup pae ka saakina. Ari Anto mencrong ka pamajikanana bari pok nyarita. Katingali ku Sari dina mata Anto ngalembereh cimatana. Sari pamajikan akang, hampura akang mun akang teu bisa maturan anjeun deui sabab akang geus dibeuli ku Ratu Talaga kitu Sar. Oge Sari sing kuat nya, Sari sing tabah tanpa akang sabab urang geus lain-lainna deui. Oge akang amanat ka Sari jaga anak akang. Jeung Sari ulah nyalahkeun ka Damar manehna nyaram ka akang mancing di dieu, tapi akang anu murugul. Kitu tanya Sar. Pileuleyan Sar, pileuleyan. Kitu Anto nyeritana. Ari Sari ngajawab bari rambisa. Alim Kang, Sari alim hirup mun teu jeung akang. Pokona akang kudu balik atawa Sari anu ngilu jeung akang. Cik Sari bari rek lumpat muruka eta kareta. Tapi aneh suku Sari teh teu bisa digerakkeun. Sari ngagukuk ceri. Keur kitu ngong kadenge ku Sari Ratu Talaga teh nyarita. Manusa Sari maneh geus teu boga hak ka manusa nu ku kami dibawa. Dabonan manusa di dieu geus teu ngahargaan ka kami. Teu cara manusa baheula. Wayahna manusa Sari tarima ku anjeun akibatna ti jalma-jalma anu teu ngahargaan ka kaula. Ngadenge kitu Sari kesel. Dina hatena pok nyarita. Maneh saha sia? Wani-wani mawa salaki aing. Nah ulah laki sia di lembur sia. Apa sia teu laku deui ka lalaki? Turunkeun salaki aing. Turunkeun salaki aing. Pulangkeun ka aing. Kang turun atuh Kang, turun Kang. Ngadenge caritaan Sari jigana Ratu Talaga teh asa kasinggung. Manehna kekerot tuluy meberkeun dampaleungeunna, maksudna rek mahala ka Sari. Tapi Anto teh cicing. Tahan Nyai, tahan. Geus kuring we bawa mah kuring. Asal bebaskeun pamajikan kuring. Ulah Nyai, eta pamajikan kuring we bawa mah. Cek Anto bari nahan leungeun putri anu rek dihembatkeun. Atuh putri Talaga teh narik deui leungeunna bari ngenyang kendali kuda. Atuh kuda teh ngeblesat lumpat balik deui ka dasar talaga. Saya anu muncrat akibat kareta anu ngablesat ngabanjur kana awak jeung raraina Sari. Nepi ka kuyumus Sari ngajerit nyebut ngaran Anto. Kang Anto, Sari ngilu Kang, Sari ngilu. Cik Sari maksudna rek ngudag, tapi manehna kaburu sadar tuluy culak cileuk. Breh katempo ku Sari didinya aya Maya jeung Damar anu keur nyecehan sirahna jeung awakna. Sar sadar gelis ulah kabasa kaba-kaba. Istighfar angguran maneh. Istighfar, astagfirullahalazim. Sok turutan teteh. Cek Maya bari ngusapan sirah Sari. Ari Sari nurutan istighfar lalauna. Astagfirullahalazim. Teh hampura Sari ngaririweuh ka teteh. Henteu Sar, henteu. Sari tong boga pikiran kadinya. Malah teteh nu kudu dihampura mah ku Sari sabab gara-gara salaki teteh. Henteu teteh oge. Tadi Sari amprok jeung Kang Anto
bebeja yen Kang Damar mah teu salah saur Kang Anto ge. Ngadeng kitu Damar ngahulang sabab omongan sari teh jiga anu bener. Sari, akang hampura, akang rumasa salah. Jadi keur nebus rasa salah akang. Dina danget ieu akang rek ngaku ka sari teh nganggap nyaeta adi angkat akang. Bener Sari, ti ayeuna Sari teh tong asa-asanya ka teteh. Anggap we teteh teh lancik maneh. Nuhun atuh teteh kana kasayan teteh jeung akang. Satadina mah Sari teh leuwih hade nuturkeun Kang Anto we sabab Sari teh gaduh sasaha. Bapak jeung emak tos teu aya. Kang Anto nu jadikeun harapan Sari make indit ninggalkeun. Ampun Gusti, kiatkeun abdi ya Allah, ya Allah. Sari kiwari nandangan kesedih ati. Tunggara manah taya lebah, hate ancur kadia tipu. Batin sedih asa digerih, nasib diri teka harti, kadar awak teka hontal. Ukur bisa sadrah pasrah, sumerah kanu maha kawasa. Kabar ti teuleumna Anto di Talaga geus nyebar di eta desa. Salembur guyur sadesa ear, nu jauh nyuk curug nu anggang datang, kabeh pada milu sungkawa. Harita oge di imah si Anto kira-kira jam 7 isuk, geus karumpul warga pang-pang nama warga Karangsadana nu dipimpin ku Kadus Karim. Karumpul gesan ngalacak jasad Anto anu acan kapanggih di Talaga. Ari sari harita ditatangkep kumaya bari di rariung ku ibu-ibu barijeng pada ngalalemu malar mandar Sari bisa narima karena kejadian nu tumibaka salakin. Di luar imah Sari Kadus Karim keur ngatur warga nu bakal milu ka Talaga. Dina raraga neangan jasad si Anto. Pok Kadus Karim cecarita bari nangtung hareupeun warga. Ari warga mah kabeh oge naragog. Pok Kadus Karim cecarita. Para warga sakabehna sim kuring atas nami aparat desa Karangsadana ngahimbau kabarerihatina sababaraha aturan terkait kana keamanan jeung katentreman urang sakabehna perlu dikanyahokeun ku sarerea. Hampir kana 10 tahun panungtungan kakarek aya deui korban Talaga. Tah biasana urang mah hilang teh mun geus kajadian. Contona ayeuna ieu salah sahiji sinyal tinu ngagegeh Talaga. Artina nu ngagegeh Talaga teh aya pamenta khususna ka urang Karangsadana. Emang baheula mah dina akhir atawa awal tahun warga Karangsadana teh sok ngayakeun babaritan. Nyaeta ku cara setiap warga kudu mencit manuk belekok. Ai ampun pangarang. Mencit manuk belekok babarengan di sisi Talaga. Dipimpin ku pupuhu lembur. Sainget kuring, 10 tahun eta ritual teh can pernah aya deui. Sabab sing inget yen dedemit
nu ngagegeh talaga kacida demitna eta mah. Ayeuna oge kuring selaku kadus kawarga sakabehna nu rek ngilu ka talaga ulah sambarangan sabab aya rambu-rambu anu kudu diperhatikeun. Nu kudu diperhatikeun mangka ulah wani-wani katalaga nu kahijinya ta awewe anu keur kagandungan ulah pisan eta ulah. Nu kadua budak anu nongtot leho, budak anu nongtot leho komo kolot mah anu nongtot mah teu meunang pisan eta teu meunang. Nu katilu nu nongtot bo nu kaopat anu bodo eusi anu bisul anu hileudeun jeung anu hapuran eta ulah coba-coba nyamperkeun talaga. Sabab kuda demi talaga teh sok dicontoh tuluy dijieun terus sok diaurkeun deui ka warga eta. Jadi nu bisul hiji sok jadi tilu, nu hapur sok jadi sakujur, nu nongtot eta nu tadi nongtot sok jadi buntut, nu matak paliasa ulah ngalanggar kana tetekon eta. Cik Kadus Karim mere warta jeung bejaka wargana ari warga arunggut-unggutan tandana ngarti malah salah sahiji ngacungkeun leungeun tumanya ka kadusna rek ngomong naon maneh len ngacungkeun leungeun sok tembrakeun di dieu tong disumput-sumput bisi jadi mamalah. Cik Kadus Karim manehna mere kasempetan keur ka warga anu rek nyarita. Ari anu disebut si Olen nyarita. Pak Kadus, kumaha lamun panyakitna kos kuring kieu? Tah Pak Kadus kumaha? Cik anu ngaran Olen tumanya. Ari Pak Kadus manehna ngalirik kalau dituduhkeun ku Mang Olen. Aduh, ari kitu maneh boga kasakit naon, Len? Hah? Cik Pak Kadus malik nanya. Tah, nu kieu Pak Kadus, kumaha bisa ulin teu ka talaga? Bisa nyamperkeun teu ka talaga? Cik warga anu ngaran Olen bari nuduhkeun gagaduhanana. Hep. Tong dibuka kuring artos eta mah. Waktosna para mitra sadayana cag urang tunda heula atuh pedaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang dangu deui di Gelora sareng waktos anu sami. Kukituna Abah nyunkeun hapunten kana kalepatan Abah. Ka para mitra sadayana wilujeng kantun permios.